Itu nggak salah parkir kok sih mah berat geus dahar can di dinya. Karek aing ngarek beres dahar jik rek dahar mah. Jeung naon deh? Yang lok asin biasa, goreng tempe meureun aya tuh kulup takokak ngeunas ya. Teu maen jeung kosima kulub da kokak. Ini mah daging jeung kosima tuh. Ye, berat zaman baheula ge nya, zaman penjajahan Jepang. Geus tara di dahar kulub da kokak mah. Sok salah aing geus kosim ieu. Ya, kos. Kulup takokak eta teh hasiatna teh ajang penangkal radikal bebas nyawa teh. Bisa ngaleungitkeun sel kanker dina awak urang. Lain masalah eta kulup takokak hakaneun prasejarah lain. Tapi hasiatna nu kurang dialang ngarti teh maneh. Ngarti kosim ge. Nah, Ye, kosima nya kanker ge apa kosima rupa-rupa kanker apa? naon? Yo, nya aya kanker darah, kanker payudara, kanker rahim. Eta nyaho geuning maneh. Atuh kosim gitu loh. Naon teu nyaho kosim? Anger anjir. Si kosim mah sagala nyaho, guys. Ngan lolobana nyahoanan si ieu mah. Tadi mah berat kosim kawirangan euy. Kawirangan ku naon? Pan caritana kosim teh ka Banjarsari. Di jalan teh kahujanan. Mampir we kosim teh ka tukang goreng-goreng nih. Terus? Da kosim tahu dirinya boga duit ngan 20.000. Nanyakeun heula kosim era-era ge sabaran Bu? 1000-an. Bisa kabel jognya anjir jual mayar mahal. Terus kumaha? Pan kosim teh ngaran jalma keur lapar nya. Dibere karesep kosim ge hujung bala-bala. Hamak-hamak we kosim teh. Jeung cengek teh dengan berat. Beunah na Biak sabaraha hiji? 20. Anjing. Teu kira-kira si kosim ampun teh. Please kos. Ya, awak juga congcorang boros kieu anjir berako anjir ngahakan gorengan 20 siki. Parah. Ya air didinya lapar tawa ka. Eta anjir kasurupan itu. Atuh da ngeunah berat. Terus wirangna lebah mana? Pan pas akhiran ek babayar teh kosim nanyakeun, Bu. Sabarahaeun? Siap sabarajang cek si ibu nanti. 20 surabi teh sareng cengek teu muhun. Totana janda 120.000-an jang. Nah, situ jadi 120.000. Nah justru Ya. Kela. Pan tadi teh cek si ibuna ge 1000-an. Maneh beak 20. Berarti 20.000. Nu 100.000 ti mana sih teh? apaan eta cek si ibuna cenah. Cengek teh nuju mahal jang ayeuna teh cenah. Ujang CF 1 kilo cenah janten 120 sareng gorenganana. Ya, Aisyah manusia atau apa sih keher beli resep lada sih teh. Parah si kosim iya anjir. Terus kumaha eta si ibu-ibu meureun? Oh nya kosim nundah heula KTA di dinya ada duitna yang 20.000. Katanya naon? Apaan kosim boga eta teh ngan berat anu harita anggota BCL. Barudak calana lejing. Anjing. KTA barudak calana lejing eta laku anjir. Diborahkeun kana gorengan. Laku berat, mantak didinya miluan. Sudi. Kira aku aing make PDL teh. Ya, aing biasa make PDL. Terus aing kudu make calana leggingnya. Mung aing kajian teuing aing lah. Gorengan teh gratis ge bener teh guys. Moal aing mah. Oh jadi ditahan di ditu aing teh nya. Can ditebus da can boga duit kok sih. Anjing. Kosim kalakuan ya ampun teh. Hah, bisa wae ya pusing angora ya. Dirinya aku naon ya. Yang galau gitu. Urang teh berat kenyerian berat euy. Ku Adi. Ku Adi. Heeh. Emang ku naon di mana? Ya berat. Urang teh sapeuting teh mikir berat aing teh dosa naon gitu euy. Adi urang teh nya ka Adi teh kitu urang teh dosa naon, salah naon. Padahal urang berat kurang kumaha ka Adi berat. Begitu ditinggalkeun maut ku bapa.
damai nama leutiknya apa jauh dah beda tahun lagi berada tuh beda hampir beda 7 tahun jeung adi teh jeung urang teh di sekolahkeun berarti leutik ya nepi ka bisa usaha mainna ayeuna kari-kari berada ayeuna sok bayangkeun ku eta kari-kari mainna rek kawin ayeuna rek ganti kakak urang teh sedih berad Cilepeng anjing ya ampun teh ya maksudna ganti kakak kumaha teh make jeung jadi sedih ya adi arek kawin dukung angguran mah da jelema normal pan meureun kudu atoh di dinya teh terus ayeuna masalah eta kakak naon masalahna anjir jadi sedih di dinya ya cek urang asa moal aya nyaahna lanceuk ka adi sok moal aya brad heueuh paham urang oge paham urang ge sarua urang ge boga adi urang nyaah ka lanceuk ka adi urang nyaah sarua meureun sarua tapi naon nu jadi masalah ieu di dinya nepikeun ka sedih naon nu jadi masalahna ulantaran ganti kakak kumaha ya didinya teh ulah mihak ka ditu urang teh yang kaubaran kudinya teh brad yang kaubaran mun bisa mah heeh tapi kan kudu paham atuh urang ge kudu paham heula naon ieu nu dipika sedih teh naon ulantaran ganti kakak atau kumaha teh kunaon mainna yang ganti kakak apa di hiji-hijina urang so deui pedah manehna rek kawin ka urang Bandung hayang ganti kakak dan nyeri atuh brad urang teh nah cek aing mah mantas adina hayang ganti lanceuk mah nya guys ya anjing rampag atuh lanceuk lagi bijana awe maneh ngajakan balikan deui cenah mo Brad. balikan deui atuh maneh Tuh. Anjing jual mah saremo balikan deui atuh pan maneh bogoh keneh cenah kamari ngomong aing Brad. Namun balikan deui jeung mantan teh sarua jeung urang nonton film Titanic 2 kali. Ending-ending nama ti film keneh. tapi dah bener aing maneh mah ti Tasiknya lain Titanic jadi ending nanti maneh nama ti Kusruk seremonya lain ti teuleum anjing ti Kusruk kana rungkun sih hah bisa wae ya meong congkok ya Welcome. Aceng, Welcome. tahun baruan mah. Arek kambing guling di Kamonesan. Ngaceng mau naon? Ceng mah mawa bantalna. Yang selimut. Ya, ya. Mudah-mudahan halodok guys. Pokoknya acara ngebakar-bakar tuh. Acara bakar kambing guling tinggal di Suhai sebenarnya. Pokoknya mau seru. Seru pisan pokoknya. Mohon kasih. Nah, itu belum naon berat. belum lasun ya lasun. batur makan bakar kambingnya bakar sapi kurang mah lasun we da eueuh deui ya tadi gunung mah anjir ayana lasun bakar lasun sarua we Hai. Harumnya. menang di mana cing duitna Kemana? apa tuh menang di mana Ke. kabagean anu 300 teh anjir Oh. kabagean urang mah pan kapecretan welcome Well. Kam. Daging lasun. Daging kambing lain daging nanaon. Namun disebutkan daging nanaon jadi kehalal. Oh gitu. Ini bos rampe ya. Kumaha tuh? nyakeun Ajak ini kumaha si bos iya bos teh karena teh poho deui wae euy Interlokal. ngaran anyarna teh bos Cuplahem ada Cuplahem can dieun, can berap Cuplahem dia. bos Cuplahem